nuing digoda Ustad duing kobo tukang tableg magus kuing ceramah digoda jasa setan terutama nu aya di pamarentahan tim mimiti RT datang kalurah kuing pokok nama bakal ditiupan celina camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur kobo presiden mah aduh kuing siap bakal ditutur-tutur kemana baiknya waduh teh setan sial jasanya setan di mana sih tempat sih tempat aing di Tangkal Asem Tangkal Ambon pusatnya di Tangkal Beringin waduh setan ngancam setan cek Gusti Allah ya Bani Adam anak Adam nu aya di Cikupa di Bojong Balaraja Cipondo Ciputat Ciledug kos kabeh santero serang Pandeglang kabeh anak Adam awas layak tinana kumu setan ulah kagoda ku pita setan sia sing hade kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam deuk di goda siana bae ulah kagoda carana kumaha geus supaya ulah kagoda ulah boga HP aja pendik gideg aduh boga 5 aing HP aduh naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan ulah boga TP waduh berat naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan ieu mah nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan kama akhraja abawaikum minal jannah sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan sing ada setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an human libasahum liuriyahum sawatihima barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ke bumi libasahum pakaianana liuriyahum supaya katembong gogorengna dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahum sawatihima kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong kuariku gara-gara setan sebab setan main lahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum nya nama setan apa neuleukeun ka urang ngagodana ngeunah deuk dihareup deuk digigir deuk ditukang deuk diluhur deuk dihandap dek urang keur hudang dek urang keur hees nya nama yarakum huwa wa qabiluhu setan maneuleuh ka urang jeung kanca-kanca setan balad-balad setan anak buah setan komplotan setan urang mah teu neuleuh ka pannyana nyana maneuleuh ka urang tapi urang mah min haitsu la tarawnahum tina tempat urang teu neuleuh ka setan ayu setan maneuleuh ka urang ngagodana ngeunaheun jasa urang mah teu neuleuh ka setan deuk kumaha nangkisna lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu urang boga silat karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu kos kararitu lantaran setan teu kadeuleu ayeuna neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabiluh nyana mandeuleukeun bae ka urang ku ari aya tadi dia sial taki uci ngomong-ngomongkeun aing bae cak setan aing deuk pindah ka belah kenca deuk kadegetan aja pendi ku aing deuk ditiupan matana supaya nundutan eta setan dokon kitu sial jata setan nyana neuleukeun bae ka belah kulon ka belah wetan ka belah kaler mana ieu anu ngaji ku aing deuk digoda ucina keur nyaritakeun setan nyana seuseureun cak setan teh kajen tetep cenah ku aing digoda bae ku
kuari geus mulai aya nu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belakulon aya janggian jeung jahe blon teh budak kerjana teh setan aya oge aduh sia Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kade setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fataftan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha kanjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ke tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ka tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semula na ge kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan yang monyet di Lampung ka ditu yang uwa-uwa ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal kebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kula gagu gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanana teu make sahlai-lai acan atupan ngeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun dek dihareup dek ditukang dek digigir dek diluhur dek dihandap dek kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe jogol unggal poe geus ngasa bedog we sia ku aing gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu mah ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseupna doang kadeuleu seuneu mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh heuh setan banyak tempat rame atuh sia maca di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Junet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bege geus teu lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun sama aku sababaraha urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kena aya santri teu percaya ka surah almarhum Abah baca coba ge surat jin ku sia penta aya ta santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabelegedeg leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae curugna bae sagede bitis curugna encan ieu na ieu encan ka dieu atau kelenger nyana kieu bae
cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kalenger kieu di inuman geus kebal cager kunaon sia aduh aing neuleuleungeun gure cekeuna aya lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin ku ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh ya waduh dia kaditu da aya teh set cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa buktikan baca sekian mun dibaca ku urang teh mulai aya mimiti tariris awal Quran tiris amat ya awak ya tiris henteu kebal aya tertrek naon woi ada apa tambah incuna masalah kalau udah datang aing teu butuh incu nu gede datang jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan baranti neuleuh jin atuh begitu dipencet tuh kalaluar setan mah lulus setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan aya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kudu mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus aya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku lantet teh kuna naon cak ada di sini maca Quran ti penting cak Masya Allah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade Masya Allah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan diberi penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru aya nempo ka nagara jin atau aya dia nagara jin teh ka hiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta trak urang aya di nagara jin aya urang lah di dia kenengan urang lamun asup ka nagara jin teu kadale di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin haji teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus bae mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehana mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin masyaallah tah urang mun nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincinna hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang nu menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wauh jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di nagara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung mau ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleuh ku urang wauh lah nyana jeung raja jin
moal anggeus urang jaritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno Masya Allah henteu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun Nagara Jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka Nagara Jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge ngahiji jeung jin ieu Kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka Nagara Jin Nagara Jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan-kerajanan kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagaan tem. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ih caritakeun urang Bogor, urang di ditu di Nagara Jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti Nagara Jin dibawa ka urang moal kaduitan ja. Aya nu ngarewas naon wiridanna cenah ge aya. Sia mah kadinya bae pan. Aduh, terus teu beres emang budak ieu mah hiji. Setan. Ke urang jaritakeun setan jin di nagarana ke dihareup maka mantak asa ulah ngabesan. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wallahu a'lamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca, sebagai babaturan-babaturan, sebagai kroni-kronina. Kasar